dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung ayeuna teh mincak bagian ka-12. Para mitra kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng muka tunda kamari caris nyambung si komod ya. Duh. Kumaha ya biwak. Biwak lauk buruk ngilumija teh nya. Aduh, ya mah biwak. Aya paripaos lauk buruk ngilumijah mangga kumaha urang teraskeun bae. Wanci peuting kaayaan di imah Pak Haji Hasan pohara ti iseunana, pohara simpena. Pangeusi imah sararea geus arinit kanggon geus sarare tibra. Ngan saurang di antara pangeusi eta imah nu can sare nyata Nabi Iwak. Harita manehna nyileuk sorangan di kamarna. Lantaran dina peuting ieu manehna aya maksud bikeun ngalaksanakeun paniatanana anu mandiri, luyu jeung keur teg hate nu geus dipatri pageuna keur kalayan geus diimpleng ti beurang mula. Ti mangsa manehna ngasakan ati nu asalna ti si Ibro teh. Manehna diuk sorangan dina bibi ranjang, paragi manehanana nu aya di wawangunan tukang eta gedong. Dina hate Nabi Iwak teu reureuh baceo. Kabeneran kabeh ge dunungan aing teh geus sarare kaasup Nyi Onah kabogoh ka Kang Komod. Ayeuna geus tibra aya di alam impian. Sigana bakal laksana salse laluasa pikeun aing peuting ieu ngalaksanakeun sing sakur nu dicita-cita ku aing. Jam sabaraha itu nya cing ku aing urang teh angkat tengah imah rek neang jam tembok teh. Bari jeung jejengkean da sieun kadengeun kunu keur sarare di Iwak kaluar ti kamar. Ngajugjug ka tengah imah ret kana jam tembok nu dituna dia tembok belah kaler. Breh angka nu pondok nunjuk kana angka 2 sedengkeun nu panjang nama kana angka 8. Ih geuning geus peuting geus kabuh 2 kurang saparapat. Paingan ti iseun ari lain sora nu kerek mah patemalan. Pang-pang nama Nyi Oni. Tah sok tari keneh kerekna. Sing ayeuna mah rek ka dapur heula rek neang ati sapi nu dituna dina teterong teh. Katayap kalayan jejengkean rerencepan bi Iwak ka dapur. Panto ditutupkeun lalaunan terus neang kana tetenong nu dituna belah kulon. Deket kompor bare dibuka tutupna lain deui atoheuna Nabi Iwak. Lantaran ati meunang ngagoreng teh kumanehna dituna. Tetela aya keneh eueuh anu ngaharu biru, eueuh nu ngaganggu, eueuh nu maling. Serengeh bi Iwak nyerengeh seuri sorangan ngan teu kaluar sora da bisi aya nu ngadengieun. Hatena mah nyarita di barung ku rasa bunga nu lumayan. Ya ati meuni gerinyih kieu pikabitaeun aduh. Meuni gerinyih jeung meuni pungkil eueuh tulangan, heuh da di mana aya ati tulangan atuh. Nikmat sigana ngeuna sigana mun didahar ku aing. Tadi mah tuangeun nu jadi dunungan ayeuna bakal didahar ku aing. Bakal jadi pangeusi beuteung aing. Aduh. Geus moal salah deui, geus moal nyalahan. Nyangke aing bakal jadi pamajikan Kang Komod. Nu sakitu ganteng jeung kasepna. Lebar atuh da aing mah lamun Kang Komod kudu kawin ka Nyi Onah. Mending keneh ka aing we, pantes aing ge nurum cupu pariuk ningang kekeb. Da aing teh geulis keneh sok sanajan geus kolot kalapa teh atuh. Heueuh si Iwak. Da nya atuh najan paling aing pangkat ukur babu tapi apaan? Ari lupa jeung wana mah wah. Jauh dibandingkeun jeung Nyi Onah mah komo Nyi Onih mah. Onyo ieu keneh aing sababaraha tikel. Heueuh. Aing teh geulis. Batan maranehna duaan mah. Saha jelmana anu rek para mitra sadaya ngagogoreng diri sorangan. Harita bi Iwak ngarasana mah dirina panggeulisna. Lilana keur eta ati nu geus meunang ngagoreng teh dialak ilih ku bi Iwak. Dipencrong salila-lila bari geus kumetap sagala. Kalayan teu sadar hatena jadi lengket masket inget ka si Komod. Sanggeus lila dialak ilih. Manehna meunang kacilekan yen eta ati rek didahar bae ayeuna. Si aing hudang bahaya ya ati ku aing ayeuna keneh didahar kana tangtung ngeunahna lebar lah kudu kawin heueuh ka Nyi Onah teh Kang Komod teh malaur aing geus sayang kawin heueuh sok sanajan geus kolot aing can ngalaman kawin aing teh parawan jakekan atuh hayang ngasaan rumah tangga boga salaki anu ganteng anu kasep ngalempereng koneng jiga juragan Komod. Aing mah teu asa-asa deui pelewek eta ati didahar. Saguruntul goreng ati meni pungkil meni cacamuilan. We meni nikmat jeung ngeunah kieu.
jahat kakak aing umur-umuran ngadahar-kadaharan sak ieu ngedahna sugana tak edune ieu mah Biiwak neruskeun ngadahar ati tapi da puguh loba jadi tegancang beak malah lila-lila mengerasa sebel reg daharna eureun sedengkeun sesana masih kene aya soal gini aing geus ditambul loba-loba teuing mending jeung sangu ameh nikmat bari ngeukeweuk sesa goreng ati biiwak jejengkean asup ka kamar makan tuluy neang sangu dina meja makan kabeneran aya kene nyuk sapiring mentung geus kitu mah leos deui ka dapur geek diuk dina jojodo belewak di dahar meuni ceplak bakating ku ngarasa ngeunah jeung sugema malah sajeroning dahar teh hatena mah henteu reureuh baceo nikmat mangkaning sanguna pulen di dahar jeung goreng ati nikmat lain cadurkeun di sangu abong loba nirek beak Cecela di koro bengkok sudagan haji mah lantaran bade tuang raos teu cios da goreng atina disantap ku aing beak atina sanguna aya keneh kabeneran aya sambal tarasi keur emohna bener urang tambahan ku sambal tarasi ngarah leuwih nikmat ngarah leuwih seubeuh kagok dahar harita biiwak kop kana sambal tarasi dicoel ku nangka ngora biiwak nguluikeun dahar tug nepi ka harita teh beak sangu beak heureuh manehna teurab meni sabaraha kali aduh maka tingku seubeuh aing meni teurab menang 7 kali beuteung meni manayang siga keur-keureuneung 5 bulan keun bae rek manayang da rek henteu ge da beuteung-beuteung aing rek lengkeh rek begang nu batur mah keur naon teu meunang mikaresep kanu batur da sok sanajan sakieu ge ku aing mah katingalina lengkeh we wah kaciri gitulah ieu urut aing dahar moal atina beak soal piring namakeun we isukan isuk-isuk dikumahan wadahna pan ku aing bagianana sok piring nu geus kosong urut dahar jeung piring hiji deui urut wadah goreng ati ku biiwak ditunda dina wadah piring kumaheun Kang Komod anu ganteng anu kasep ngalempereng koneng ayeuna akang teh bakal nikah sareng abdi Kang nuhun Kang Komod nuhun abdi tos dikintun ati sapi meni pelem meni nikmat enjing pageto mah insyaallah nya abdi bari nepangan ka akang abdi hoyong nyobian kumaha reaksi ti akang ke sabada Kang Komod jonghok sareng abdi abdi mah teu kedah ditaros deui tos tekan tenan bogohna mah jatuh cintrong pada pandangan pertama masa akang tipayun ka dieu heug dicarekan ku Pak Haji sareng Bu Haji abdi mah yakin Kang Komod tangtu bogoh ka abdi lantaran tos nyedak ti sapi kintu nanti akang teh kitu leos biiwak harita ningalkeun dapur lempang jejengkean ka tengah imah panto nu di dapur ditutupkeun lalaunan tuluy jejengkean asup ka enggon geek diuk di sisi ranjang tempat sarena sameme aing rek seup sare aing leuwih alus lah lamun aing ngemat lemutan Kang Komod bakal leuwih alus mun aing ngagunakeun pelet heueuh si runcang deuleu teh nu masket aji tumal sarana pikeun noel hate Kang Komod nu kapi ati ku diri aing mun teu mental engke ku aing dikemat ku si jaran guyang komo mun teu mental deui si kalong hideung dikerahkeun kieu-kieu ge aing teh keur ngoramah jago pelet ngan rumah saat tadi nama tampikan teuing tungtungna aing saumur-umur teu kawin teu kanyahoan umur ngolotan da ieu mah aing teh bakal laksana meunangkeun anu ngora anu ganteng cara Kang Komod keur mah keun bae pendek saeutik mah teu naon-naon nu penting mah aing hasil maksud hati-hati Kang Komodnya si iwak rek mapatkeun jampe pamake ke akang bari tetep dini diuk harita teh sisi ranjang reup biiwak beureum geus kitu bibirna mut-mutan bari dina hatena ngedalkeun kekecapan nu kieu unina Kang Komod awas Kang ulah samat kaniaya akang bakal dipentang ku aji kinasihan ti diri abdi ieu aji kinasihan memang kapungkur kantos digunakeun nyaeta ku para batara jeung batari anu memang aji ieu kacida pisan gede manfaatna geranya ku aing urang kemat runcang aing runcang pangdeuleu pinuh pangemat pangdeuleu sia lain deuleu sadeuleu-deuleuna tapi deuleu sia lir ngadeuleu saurang widadari nu tepung nya aing widadari nu kakara turun ti kahyangan
Nyaing mojang mencerang pangganang gelis aing bawati ajali enah aing bawati kudrat gelis lain kaulinan enah lain ukur babasaan ulah aing inget kasia Kang Komod tapi sia Kang Komod leuwih salawasna kudu inget ka aing belenye biwak seri sorangan berai beunta goledag sare nang karak bengkang geus beres aing mapatkeun jampe pamake aji tunggal sarana ieu nu disebut si runcang deuleu teh ilmu nu ampuh pikeun meret hate Kang Komod mun engke pelet ieu kanyahoan kurang ampuh kurang mati aing bakal ngagunakeun pelet nu lian nu disebut si jaran guyang atawa aya hiji deui nu disebut si kalong hideung kabeh ge teh pangwaris tinu jadi aki pelet nu sejen ge loba lah lamun memang kurang ampuh bae kapaksa aing kudu ngagurudung heueuh sakedeung mah ngageledeg bebejakan nu jadi aki minta pelet anu sejen sangkan leuwih hebat harita budi Nabi Iwak konta jadi alun siga nu muka bingung tapi aing ngerasa bingung deh nya lantaran awal akhir tangtu kanyahoan tangtu kapanggih kudunungan yen aing micinta ka Kang Komod Kang Komod micinta ka diri aing batu turun ke sik naik itu purun ieu daek malah mun isuk pageto jeung isukna pageto deui heug aing babarengan jeung Kang Komod kanyahoan kudunungan tangtu bendu komo neng onah mah teu bakal ngusir ka diri aing bakal nyisia ka aing nyarekan beak bersih ceuk paribasana beak dengka heueuh bebeakan lah keun bae nah rek diusir gen rek diusir teu nanaon nu penting mah aing laksana kawin ka Kang Komod jajaka ganteng panggantengna sadunya nu kasep pangkasepna salam dunya najan kumaha ari pantar Kang Komod mah heueuh ka aing teh pantes lantaran ari pantar juragan haji mah harta banana dunya barana jadi harapanana hayang harta kabeungharan wungkul lain hayang ngawinkeun anak lah kumaha behna we ketang. Para mitra kaum dangu yakin yen maksudna bakal tinekanan bari jeung akibat naon bae nu kaalaman kumanehna bakal ditarima. Bi Iwak ngarasa bungaheun oge malahan lantaran geus tunduh reup panonna peureum. Reup sare digoda ku impian pohara alusna. Bi Iwak ngimpi ulin lalayaran jeung Kang Komod sukan-sukan Sukabumah tumpak parahu di lautan katresna nu pohara endah. Kacaturkeun dina poe isukna si Komod deliliaran ka mana-mana. Ti isuk tug nepi ka ayeuna mangsa geus nyedak kawanci lohor si Komod aya we di imah. Gawena diuk sorangan di tepas imah kabeneran deui biomoh oge. Poe eta teh eueuh nu nitah digawe. Nyatu sarua jeung nu jadi anak manehna ngotok mowo di imah. Ngan biomoh ngarasa heran pelah ningali nu jadi anak tara-tara ti biasana teu liliaran. Eta sababna sanggeus beberes kukumah piring biomoh nyamperkeun anakna di tepas gek biuk hareupeunana. Geuning aya we di imah mod. Henteu gering mah maneh teh. Henteu mah. Buing mah teu gering atuh. Teu gerung deui mah. Komo lah gering mah. Sakumaha nu katingali kumaha uing ayeuna teh pan kaayaan sehat. Sehat walafiat mah. Teu kurang sasenti-senti acan kitu. Teh masih Komod bariskop kana beuleum hui nu bieu disodorkeun ku indungna. Belewak meni cacamuilan semu nikmat pisan teh dah. Hui boleh teh jaban nogan aduh segan mah. Di beuleum teh segan para wargi. Katuangan kieu mah anu memang katuangan alami gitu. Ka Mang Jaya mah Mang Jaya mah kanu kieu mah alah bangsa naon teh bubai-bubui hobi pisan. Jadi maneh teh kuna naon nya? Biomoh kawas nu hayang leuwih yakin kana kaayaan nu jadi anak. Ih meni ku tale teh pisan. Mama teh cukup sakalinya. Uing mah cager alias waras. Pangna uing teu liliaran teh dina poe ieu hayang istirahat. Pokona mah ieu mah pang-pangna uing mah ngarasakeun suku cara rangkeul uing gider-gideran ka gunung sigana mah. Karasa ayeuna sageus uing aya di imah 3 poe 3 peuting mah. Ya syukur ari cager mah atuh tadina mah bisi gering kumaha rek dibere ubar nu mujarab. Eta uing teh mah sakapeung-kapeungeun lah sok hayang seuri mending ngabarakatak mah. Hayang seuri ngabaratak kumaha ai maneh?
lain barata atuh mah ngabarakatak tanya salah ngomong mate cek Bang Omoh kerum pokoknya mama lah jadi hayang ngabarakatak we si komod katemongna siga anu kudarengong rek ninggal hayang ngabarakatak kunaon ari maneh mod da kudu puguh lantaran anak atuh cing mah bejaan samemeh ngomong si komod dehem heula 2 kali geus kitu pok manehna ngomong panjang lebar luyu jeung papahaman manehanana kieu geranya manya sabab-sababna mah dapan segala rupa ge aya sabab-sababna aya sabab jeung musabab gitu tuluy ka ditu teh aya akibat ari akibat nyata buah tina sabab sababna urang nyekel seuneu akibatna panas leungeun jadi gitutung mun urang lumpat akibatna ke bakal ngarasa capek bakal haheho napas sering haperanjung dada karasa nyeri bakal karasa eungap hihi tak itu aing mah lieur maneh mah kalahkang ngacapruk geuning komod bisa ngomong teh timpek bejakeun ka inung naon sababna pangna maneh hayang seuring ngabarakata ieu mah aya hayang-hayang teh nyaho mah nya ngabarakata lagi hayang bari lumpat mah teh atawa teu naon ketak lah najan bari ngoronang kitu mah uing teh heula nepi ka tega luas ninggalkeun mah beueuh salakina alias icadirana akibat uing jadi jalma nu loba kahayang kitu duh pada dipikir dibulak-balik dibeweung katahkeun uing teh bet kasebut egois teh mah naon egois teh mod aing mah teu nyaho deui Biomo mencerong kasih komod bari kerum teu ngarti eta kana kekecapan si komod hihi dasar mama ilmu bodoh atulah kuper tuh jeung kuper dari mana naon kuper teh kuper teh kurang pergaulan malah nu matak teh lagi cik uingnya jadi jelema kudu pinter ngarah loba kanyaho banyak bergaul nu matak mah sekali-kali mah heung sirah teh diceuceuh ngarah teu kulen teuing uteukna ngarah encer gitu bodoh jeung belum teh mun eueuh gunana di moge bodoh jeung belegug mah geus we ka ditu cepretan sini ini mah nah maneh mamod bet datang deui geuning panyakit maceuh teh nya penyakit maneh nu maceuh teh pot dipiara wae penyakit sok gampang nganggap bodoh ka batur nganggap belegug ka nudian dasar anak-anakan aing mah biomoh kukulutus bari jejebris ih naon aing mah anak-anakan nu segala aya anak-anakan mah incu atuh mah ngaranna nah kitu sira biomoh karasa lieur tuh nya beuki ka ciri we mah teh jelas bodohna teh nya honu kitu-kitu acan bet asa kaleuweuhi asa kamalinaan teuing ari mah geuning lieur komod aing mah lieur lah ngadengeuna ge jak sabaraha ieu tuh mah ngadahar kolecer teh tuh maneh mah nya aya sagala-gala teh sok se ngaheureuyan wae kan jadi kolot teh ih lain ngaheureuyan atuh mah pokona mah memang uing mah pinter ye manu bodoh lantaran teu ngarti ku sakali kudu dijelaskeun bae atuh mama mah geurinya teu surti ku sakali teu bisa neguh anu saliwatan gitu dangukeun mah geurinya ye mah sayang ye mah ye ngalang pokona mah siang ngomong teh dieu mah nya ye pangna anak-anakan disebut incu teh kieu contohna uing teh boga pamajikan ka Nyi Ona tah apaan engke uing boga anak sedeng uing anak mah kitu ari anak-anakan jadi anak uing teh di Nyi Ona anak uing kitu uninga mah ka jadi anak-anakan tak gitu apa anu gitu disebut teh incu jadi anak uing anakan gitu alias incu mah cek bahasa Betawi teh mah cucu cek gitu bener mah teh ya sugan lain kalinya loyoh sosna sia teh ngomong lah heuh atulah mah ge ngarti aya kitu mah geus kumaha maneh we ngomong maneh naon ge cek emana hari teu burung hari teh hayang seuri ngadenge keterangan ti si komod ngaso heula para mitra ngaso si komod harita nyarita deui para wargi matak boga uteuk teh kudu motekar cara uing atuh mah kudu encer boga uteuk teh lah pokona mah encer jiga eta jiga bubur teh geuninganan halah bubur eta bubur ieu pokona mah bubur kacang ijo mah lah pokona boga uteuk teh kudu kitu atuh mah ari maneh nyarita teh nya lain ari egois naon mod keukeuh biomo hayang nyaho kana eta istilah lain gitu paragi ngalitan teh mama mod tuh nya dasar mama kuper lah les kurang pergaulan teh
di mana warga mah para gingali tanah mah disebutna teh linggis, ari lain egois lah. Ari linggis dijieunna tina beusi. Aya dijieun tina ketan make gula, eta disebutna bugis. Ari di Sulawesi bugis teh ngaran ieu sekeseler alias suku bangsa gitu. Ari pipis teh sampe menang marud gitu. Terus dibungkus ku daun cau, make gula beureum terus diseupan gitu. Ada ieu para mitra. Aya nu nyebat pipis tuh di daerah Sumedang rupina anu disebat kitu para mitra sadaya. Aya nu nyebat ieu naon teh naon deui para wargi sadaya nah ya istilahna teh sampe dibungkus nganggo gula beureum dihancurkeun sampeuna kitu. Terus dibungkus, terus diseupan gitu. Raos tata katimus. Aya nu nyebat katimus di daerah Bandung mah sebetulnya katimus para wargi. Raosna luar biasa da eta mah komo. Ai sampeun anu sae mah sugana siga ketan we kitu. Mangga urang teraskeun deui ya, ulah culdog-dog tinggal igel. Ayo wae dongeng ditinggalkeun ngobrolkeun kadaharan we cenah gawe teh Mung Jaya. Mangga urang teraskeun para wargi. Tadi teh dubika naon teh diseupan teh itu dah ngobrolkeun katimus ieu sebatna pipis teh. Ai pipis pipis mah hayong ka zaman murang kali alit teh. Bahasa murang kalihnya ya bahasa budak teh model mam ibak eta bahasa murang kali teu kaeng dianggo ku kolot mah teu kaeng. Ai kolot mah dahar we tuang dahar teu bahasa kolot. Tapi kangge murang kali mah hayong mam cenah. Tau pemi ibak ge kangge bahasa murang kali. Biasa dianggo ku kolot mah atau kuno dewasa gitu geus dewasa. Nganggo mah mandi we kolot geus dewasa mah mandi kitu. Mereka zaman hayong mandi. Henteu hayong ibak henteu. Ibakna kangge bahasa murang kali. Para mitra sadaya, harita para wargi biomoh tuluy nyarita deui barang ngadenge si komo nyebutkeun pipis tadi nu disebatkeun katuangan teh. Lain budak nu ngompol nu disebut pipis mamot. Anu kitu ongko mah ngan memangnya budak ngompol ge sebat pipis ngan nu amis nyaeta anu tadi teh pai sampe menang murud digulaan teh kitu menang marud maksud teh. Hari nu disebut egois naon teh mod? Cing da mah teh nyaho atuh. Tah lamun disebut egois. Maulah tidak tahu karena naon disebut egoisnya. Ari egois teh hiji istilah nu asal nama tina basa batur nyaeta hartina mah kurang leuwih hayang bener sorangan. Hayang menang sorangan kumaha aing gitu. Kumaha aing cenah gitu. Kapan uing mah hayang bener-bener sorangan, hayang menang sorangan, hayang mina sorangan kumaha aing we cenah gitu. Uing ini nepi kaningalkeun mah akibat uing kabumbulengan ku nyaona. Tapi kenalah malah ulah leutik hatenya ulah sedih. Lantaran isu pageto mun uing geus laksana kawin ka nyaona, matang tu ngilu senang, matang tu bakal milu beunghar gitu. Uing bunga mah bakal bunga, uing senang mah bakal kabawa senang. Nama kira-kira teu bagja boga minantu kanu geulis, nama moal bunga boga minantu kanu beunghar. Cik we pikir kumaha kadinya pikir bolak-balik dibawang diutahkeun. Pokona mah dipikir ku pikiran yang jernih itu mah. Si komod netep seukeut naker ka indungna. Ngangres oge tungtung Nabi omoh ngabandungan omongan nu jadi anak. Tumanya soal bakal senang henteuna lamun nu jadi anak laksana kawin ka nyiona. Ku hal eta pisan poh bi omoh ngomong lemah lembut dibarengan ku rasa deudeuh nu pohara kanu jadi anak nungan hiji-hijina. Najan beuki heureuy najan sakapeung sok minculak tapi da keukeuh ari ka anak mah bi omoh teh nyaah. Da memang ahlu indung ka anak ngaranna oge. Komod anak king anak mak tang tuwe mak bakal bunga bakal bagja lamun ujian laksana kawin ka nyiona saha atuh teu atoh saha nu teu sugema boga anak menangkeun pamajikan kanu geulis jeung beunghar sanu teu senang boga anak manggih kasenangan tapi sing inget eta sakabeh teh kakara pangalamunan bungkul kakara sawangan bungkul mon biheung laksana biheung moal sedengkeun anak king dina ngoning urang micinta ka saurang jelema urang kudu geus siap sadia dina ngoning narima akibatna kudu sadia narima resikona nah buahna tina micinta teh kasenangan atawa
karena langsaan mun urang geus nyaho kana masalah eta ceuk basa legegna mah geus nyaho kana konsekuensina urang moal takabur mun hasil moal sedih mun gagal lantaran anaki micinta jeung dipicinta akibat anu bakal kasorang ku urang nyata ditolak jeung ditarima sedih atawa senang ingetkeun eta teh omongan mate mod ieu kuing dicatet dina hati Sanurpai mah lain hati Sanurpai atuh ahli sanubari meureun tanya sini duh dicatet kuing mah syukur atuh ujang memang geus ikhtiar geus usaha pikeun ngahontal cita-cita mah ngarasa reueus lantaran dina hayangna ngahontal cita-cita ujang teh teu putus asa ujang daek ikhtiar daek ingkah ninggalkeun lemur ujang nepi ka daek mileuweungan pikeun narekahan supaya lancar dina ngoning ujang nah hayang nyata nganyam hubungan batin jeung nyeona sugan samak mah ieu anyam mah aya paribasa nganyam samak deg-degan bari motongan aya paribasa nyang anyam cenah padahal ngadeuketan popotongan sugan nu dianyam teh samak wae mah si goreng geuninga eta ge rasa naon teh batin oge bisa dianyam nyawanya aduh nya pokona mah biji deui sifat si komod beuki heureuy ujang geus atuh tong loba teuing heureuy mah teh daria nyarita ka ujang teh geus meunangkeun jalan atawa tumal pikeun meruhkeun hate Pak Haji jeung Bu Haji nu di pamri sangkan laksana hasil bisa ngahiji jeung nyeona ngahiji bari jeung aya dina kalidoan sepuhna nyeona tapi urang ulah waka takabur mon ulah waka yakin 100% bakal hasil urang tetep kudu boga hate cadangan boga pikiran rangkepan bisi melengkung bekas nyalahan kaharti omongan mate mod harita si komod tuluy nyarita kaharti lah kuing mah omongan mate kuing mah kaharti lantaran kuing teh atuh jalma pinter mah jalma pinter tapi sok sanajan pinter ge kuing mah teu kabalinger mah ngan barang kuing dilenyepan terus kuing ditamperkeun dina tungtung hate tetela geuning mah teh jelema pesimis lah loba kariwang jeung kamalang teu optimis teu pinuh ku kayakinan jeung percaya diri cek uing mah ye cek uing teh cek batur cenah nya ye mah iraha tu urang rek maju iraha urang rek bisa ngahonta cita-cita lamun salilana urang ditapuk ku kahariwang jeung kasalempang bae mulai kamajuan atuh jalma pantar si komod lamun loba kasieun lamun kudu mah pesimis wae mah ye dasar mama jalma bodoh lain ngajurung lain ngahatean ye kana kahayang anak nu pora mulyana ieu mah kalah ka ngalalewang ieu mah kalah ka ngabeungbeuratan ku sieun teh kitu teh kieu teh jeung sajabana dan lain sebagainya wah pikiran kitu teh kuno mah nonsen cek uing mah kana mah nu penting mah ayeuna mah uing mah pohara yakin ayeuna mah zaman realita zaman kenyataan teh kitu ye nyiona bakal kabanang ku uing bakal katarik ati ka pentang asmara ku uing karena atuh gunana uing make apruk-aprukan ka luhur gunung monok moek dileuweung narokeun nyawa jeung raga lamun teu kapetik hasilna teu kaalabuhna nah tuh sagala rupa hahalang dilengkahan ku uing mah sagala rupa gogoda ditiup ku uing mah atuh ayeuna geus kieu mah nya uing kudu epes meer kudu kumeok memeh dipacok kudu mieuring hayam kabiri wah keulanan mah lah pokoknya mah hati monyet bodas yakin bakal mati uing kudu laksana suatu keharusan pikeun uing upama supaya aing bisa ngahiji jeung nyeunah teh mah kitu geruplak ngobrol antara indung jeung anak antara biomoh jeung si komod bari siganu parebut papahaman ti kajauhan katempo aya saurang ngojang asup kaburuan imah ngagebeg reuwas boh si komod komo biomoh lantaran nyata eta semah nurek ngadatangan ka manehna katara siganu ngahaja datang kadinya mangsa beurang harita rega tu harita aing ngobrolna areureun jerut turun kaburuan nangtung gigireun golodong aya semah mod geulis budak keneh mojang keneh tuh beuki deukeut ka urang ceuk indungna bari tutunyuk sagala udah ribut malah rantau eta mojang teh geulis nu salila ieu jadi imprengan uing mama mending di imah heula lah nya maju saja keun suguh ye lantaran nu sumbing teh nyeunah mah nyeunah ka bogo uing teh bintang film bentangna sunu bidadari nu kakara turun ti kayangan teh mah nama ye sadiekeun opin mah
ulah ngerakeun malaya kasumpingan dia bentang film mah. Si Komod lain deui ngarasa bungahna lantaran ngimpi-ngimpi acan poe ieu bakal kadatangan ku Mojang nu jadi implengan beurang jeung peuting. Ku tanda nyeona mama poho deui Komod heueuh tadi mah kumaha marek nyadiakeun susuguhnya rek ka imah. Bari jeung siga nu gempeur Biomo gancang unggah ka tepas teu kungsi ngadaguan semah tepi manehna rek nyadiakeun susuguh nu keur nyuguhan semah. Teu kungsi lila srog Nyi Mojang tajalian lintang nyeona geus anyog ka hareupeun si Komod. Benyeh eta Mojang seuri leutik tuk tungkul nangtung hareupeun si Komod ari si Komod ngadon mencrong ka nyeona teh. Hateuha bari harares rek ngomong sedeng Nyi Mojang sanggeus lila tungkul pok nyarita nyebut punten. Punten wilujeng siang Kang. Oh wilujeng siang neneng. Aduh sisinan tenengeun atuh keur rumpaheun sumping ka saung butut neneng. Aduh mangga lingi mangga sok mangga lingi neneng. Mangga nyeona nuturkeun si Komod gek diuk dina parupuh di tepas imah. Si Komod diuk nyang hareupan nyeona bari ditaksir beakar. Ngarasa sugema jeung ayeuna mah tetenyoan si Komod ka aya nyeona asa tambah geulis bae tambah cahayaan matak namahan nari kana hati. Geuning nalira we Kang nyeona tumanya bari rurut reret. Nya atuh sareng saha atuh neneng lah. Da tadi neneng mah nah angkat ka dieu nalira we atuh. Abdi we sorangan ari tos sudah sareng saha atuh. Aduh satu-satu atuh neneng. Aida menilu dengan sareng kersaan sumping ka dieu. Sakitu pika isineunana aduh paingan langit lenglang alam cahaya bang beng rasa aja bukan api hujaneun bari aya bidadari sumping bidadari ti kahyangan teh sumping kamar capada kuku aya 40 na ti tadi ge teras we gegeleberan hiber nyamran ka dieu si horeng si mana horeng ngawartosan ka akang lian aya bade semah tamu agung panutan akang anu salamina ka pieling siang jeung peuting aduh kitu bade sumping ka dieu. Teu sangki akang tiasa ngareka basa meni matak ngagaleser ka kupingna pamikitu mah akang teh taya bentana sareng mutiara nu can diasa ayeuna ngagorehel tetela ngagencelang herang matak nari kana ati matak sugema ningalikeunana kasauran Kang Komod ngagaleser kana hate abdi nyulusup kana balung. Endah ieu alam nikmat Kang teu sangki akang teh bujangga. Si Komod irungna rebe harita teh parawargi panon beureum beunta dipuji beakar ku nyeona. Ya mitiasaan muji neneng deuh mun ningali nyapi akang ieu pada apa akang teh batan sakieu hinang batur jalma nu sudah harta sepi harti kaayaan we balembuk nyawu urang kampung manyang munyung rupa siga monyet leuweung gitu. Akang mah meni sakabari nage naon teh kumahanya akang mah meni sok ngarenahkeun diri nyeona bari imut ngagelenyu namah-namah matak dag di jugna jajantung si Komod ting sareblak hatena pinuh ku geteran katresna. Dupi mangkat ka mana Kang? Geuning teu katingal? Oh pun biang maksud teh si Komod ngagurubug ka wasreuwas. Sumunuju ka mana mah ayeuna? Ayo nuju di dapur neneng lah ke atuh urang teh anggeula ku urangnya. Si Komod cengkat tina diukna. Sawios Kang atuh nuju barang damal mah ulah diganggu Kang. Henteu. Ari neneng ge monya atuh aya tamu teu dipayunan ku pun biang. Aduh. Ke urang di kantor nenengnya urang wartos sila ku pun biang. Leos si Komod asup ka jero imah rek ngabejaan indungna. Teu kungsi lila torojo si Komod datang deui dibarengan ku Biomo. Gek Biomo diuk hareupeun semah. Nyeona hideng nyolongkrong ngajak sasalamat. Eueuh geuning aya tamu. Aduh nyalira wae neneng. Muhun abdi mah damang mah. Nyeona nanyakeun cager henteuna tamaera sigana. Berkah ayeuna mah nuju sehat danget ieu mah neneng. Duh hawatos teuing angkat ka dieu meuni mapah atuh nenengnya. Teu ngabantu kendaraan. Henteu mah. Katu mah bade ngabantu ieu bade nyanakeun aseupan sampeunya. Manawi neneng kersa luangna antos kedapnya nenengnya. Sawios mah teu kedah ngarepotkeun, cekap mah teu anaking teu ngarepotkeun, teu ngarepotkeun naon-naon. Antos kedapnya mah ngasih nyong-nyong atuh ngobrol sareng pun anak. Mangga mah. Leos harita Biomo ka jero deui.
Tekung silila geus ngurunyung deui datang bari mawa piring dieusi ku sipan sampu. Sok dituna hareupeun nyiona nya kitu deui cai di wadahan kana teko jeung cangkirna harita ditunaan. Mangga nyangakeun saaya-aya di kampung neneng nu raos sareng saya mah kalau teu aya teu aya nu aneh di bibi mah ukur sampe seupan sampe jeung ieu nu kieu we wungkul ieu mah estu ukur tambi gaduh ngagariot teh ngagurayot atuh neneng. Mah sakigi apan kirang kumaha abdi teh ngaros bingah namung hapunten nu kasuhun bilih bae abdi dongkap teh ngarepotkeun ka salira mah di dieu bilih ngaganggu ka emak. Nyiona tamada harita teh bisinya manehna ngaganggu ka biomo. Ih, teu ganggu naon-naon anaking geulis. Malihan keur ibi mah bingah nu aya kasumpingan salira neneng dangat ayeuna. Aduh, mun itu nyimpen-nyimpen acan atuh satu acana neneng. Bireh deng dangat ieu bade kasumpingan ku tamu agung. Sok atuh dileut neneng sareng atuh nyangakeun asupan sampeuna. Atuh lumayan geudapureun. Mangani sampe ieu bangsa sampe ka dapo teh menimuruh puy. Ditampi atuh mah kop nyiona nyokot sipan sampai sakeureut am di dahar nya karasa pulen jeung nikmat. Ngeras geuning mah meni pulen sareng muruh puy kieu nya meni matak nikmat meni raos katampi ku abdi mah. Hatur nuhun neneng ari katampi mah neneng mah teh ngaros bingah lumayanan we tambi ngalamun neneng. Langkung ti lumayan tuh imam mah meni raos kieu nya. Nyiona beak sakeureut kop nyokot deui belewak di dahar. Karasa pohara nikmatna red manehna kasih komod bari pokna. Kang Komod, atuh ngaleueut Kang marang nyarangan abdi. Oh, mangga. Teh masih komod setengah ngagurubug lantaran keur anteng haita teh mencerong ka nyiona. Ari pek nyiona ngareret. Kamanehanana dibarengan ku imut anu pohara matak deung-deuleun. Lantaran ngerasa penasaran jeung hatena rempan sieun aya naon-naon, gancang biomoh matumanya ngeunaan pamaksudan nyiona, pangna manehna nganyang. Sanes ku kitu neneng ibi teh ngaraos heran we wireh tara-tara ti sasari. Neneng keur sarurumpaheun sumping, engka saung butut. Inggis ku bisi rempan kusugan bibi teh neneng. Ku kituna punten bibi bade tumaros. Nah neneng ka dieu teh dipiwarang ku tuang rama tanapi maksad neneng nyarira. Si Komod ge loba ngahuleng batan ngomong gancang milu tumanya. Oh neneng lah kakak akang reuwas atuh. Nya kagungan pamaksudan naon atuh? Pangna naon teh? Ayeuna sumping nyarira teh ka dieu teh. Oh pokona mah akang teu reuwas lah kitu. Si Komod reuwas pohara reusna harita. Mah kali Kang Komodnya kepisan-pisan dipiwarang ku mama kali ibu abdi teh. Ieu mah ka dieu mung kamaksad abdi we. Ku kituna mugi emak kali Kang Komod ulah bade ngaraos reuwas sareng heran. Ieu mah mung sakadar hoyong amangan ka dieu. Tema nyiona mata kresep nu ngadenge. Keur mah sora halimpu pek basa-basana pohara sopana. Meuni matak ngageleser kadengena. Hatur nuhun ari kitu atuh neneng reug-reugna keur kana hate ibi. Sok atuh lajengkeun sareng pun anak. Ibi menuju nyangu di dapur. Urang tuang gerangkenya kalarsan ibi gaduh jengkol ngora. Urang ngacoelkeun kana sambal muncang. Mangga dikantun heula ku bibinya nenengnya. Sawios mah teu kedah ngarepotkeun. Ini teu neneng ipon kewajiban pribumi kanggo nyugemakeun tatamu. Leos biomoh mah ka dapur. Datang ka dapur anggur gek biomoh diuk dina jojodog bari nyang hareupan hawu anu seunina ruhak marahmai harita teh para wargi ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita maonah ngagerendeng dina hatena, muji kana kaayaan nyiona. Hayung yun nyiona, keur geulis teh ngomong sopana keur jeung hormat ka kolot. Eta dikuteu hanteu ngarasa era na teh. Bet make daek nganjang ka imah butut sagala. Bagja. Sugema bunga pisan mun si Komod laksana kawin bisa ngahiji jeung nyiona.
Kang tu moal kuciwa estu eueuh cawade naon-naon. Kayung yunak keur budak teh sakitu geulisna. Sakitu anak nu beunghar teu somong teu adigung teu gede hulu. Lunguh timpuh andalemi budi basa pikaresepeu. Muga-muga we atuh juragan haji teh doaeun satujueun boga minantu ka si Komod. Muga-muga ayeuna mah satuju bebesanan jeung aing. Apan aing teh tereh nyangu. Heueuh. Kerek nyangu nyuguhana Nyi Ona. Aduh ngalamun. Geus kitu maleos biomoh keluar kebat kacai kapancuran. Maksud rek ngisikan. Harita teh para mitra sadaya da keluar teh harita. Bari ngelek boboko di eusi beas tilu cangkir. Si Komo jeung Nyi Ona saditinggalkeun ku biomoh salila-lila taya nu ngaromong. Jarempe bangun eueuh piomongna. Utamana mah para mitra si Komod najan kasebut lalaki. Bari sonagar tukang heureuy tapi hareupeun Nyi Ona mah salila ieu nu dipieling terus kumanehna teu buru ngarasa sarwa salah. Rek ngomong bangun rapat bibir pikecapeun kawas nu laleungitan duka ku amana eueuhna. Sawan jeung mitra sadaya ye. Aduh, demam panggung para wargi teh. Nya kitu deui Nyi Ona najan kasebut mojang geulis bari saeutikna kungsi sakola di kota. Tur biasa kasebut mojang sonagar najan henteu sarua jeung Nyi Oni. Ayeuna aya hareupeun si Komod bet ngarasa bingung rek mamitian muka obrolan. Padahal apanan pangna manehna ayeuna nganjang ka imah si Komod. Pangna jauh di jugjug angang di teang teh tayalian. Lintang ti aya hiji permaksudan nu perlu ku manehna ditepikeun ka si Komod. Lantaran aya pakuat pakaitna jeung dirina si Komod salian jeung diri manehna. Ngan sanggeus rada lilapah heneng-heneng tungtung si Komod ngawani-wani maneh muka obrolan. Ngarah ka ayaan teu jempling cara segaang katincak. Sorang geter ngadareg deui kawas nu kasima. Neneng, walau Nyi Ona lalaunan ret ngareret ka si Komod sakedeung barang bantrok panon. Luk manehna tungkul bari ngabelenyeh imut meuni kareueut. Teu kabotan poe akang nyarios. Teu Kang mangalajengkeun. Kieu keur nenengnya. Sajebit akang ngaros bingah teh. Mohon. Bingah Amar Watasuta bingah ka giri-giri kitu. Poe neneng keur sasumping ka dieu. Pokona mah bingah lir kagunturan madu kalugan menyan putih. Tapi tetep akang teh pinu ku rasa penasaran neneng. Margi emutan akang moal pati-pati neneng sumping ka dieu nyalira. Pamita aya kagungan maksad nu mandiri kitu. Ku kituna ieu mah teu kedah seueur emutan, teu kedah seueur lamunan. Upami kagungan masalah, upami aya pamaksaan nu tangtu ka akang kali ka pemah di dieu. Saengalkeun terus terang, carioskeun. Teu sae upami kemu bae di mana-mana mah. Lakung sae blak-blakan we terangkeun ka akang. Sajeroni ngomong eta ngabeletak. Kaset disadar wasong jaya duh. Sajeroni ngomong si Komod bari mencerong teu ngiceup-ngiceup ka mojang geulis nu keur ngeluk tungkul aya hareupeunana. Jep sajongjongan mah jempe si Komod ngadaguan jawaban ti Nyi Ona. Sedang Nyi Ona keur milihan kekecapan anu sakira merna pikeun dikedalkeun ka si Komod. Ngahulang deui para mitra sok sieun bakal dikedalkeun teh ngadatangkeun ku Ciwa. Ke ngajeng katugenah pikeun si Komod. Harita teh kitu pemikir Nyi Ona tapi sanggeus lila di pikiran galindeng Nyi Ona kedalisan. Kang Komod, kumaha nih? Abdi teh pohara bingahna ku ayana akang leres-leres. Sejami heuleuleungkeun ka diri abdi. Sejami cinta sagemblengna ka diri abdi. Katampi pisan ka deudeuh kanyaah sareng perhatosan Kang Komod ka abdi. Aduh, tur nuhun ini ngatur nuhun. Akang teh ngaros bingah we ngupingkeun asuh kitu. Irung si Komod ni rebeh-rebeh we bakat ku ngarasa ato. Kamari karo rompok aya Kang Ibro. Mohon lajeng kumaha nih? Teu kinten ngaros bingahna we. Abdi teh kasumpingan ku Kang Ibro, abdi tamih regreg emutan teh. Ku ayana Kang Ibro atuh tamih regreg we emutan teh ku ayana Kang Ibro nepangan bari api-api janten tukang sayur. Nah leres dipiwarang ku Kang Komod, Kang Ibro kalmur abdi. Aduh sumuhun harus bisa nih. Nah aja memang teh akang teh miwarang nepangan kan ini kumaha aja. Ku akan disicipkeun ka ku Ibro teh. Terus katambian sebitajan ku neneng. Parantos abdi ageng harepan yen abdi bari laksana ngahiji sareng akang.
Abdi yakin mama sareng ibu baris ngawidian, baris satuju gaduh minantu ka akang. Abdi yakin sanes bae satuju atanapi doa, namung aranjeunna aya dina kabingahan pamitos nyaksian abdi nikah sareng akang. Kitu sanes pamaksadan sareng kapala akang teh. Leres pisan. Kan tenan bieu nening memang leres eta teh kahoyong akang, kalayan akang teh yakin sabada nuang eta ati sapi mama haji sareng ibu haji tiasa nyahan ka akang. Barisnya tujuan pikeun akang nikah ka saliran neneng. Pang akang duwi ka nekad masihan tuangeun ka sepuh neneng. Sanes kunaon-naon neneng akang teh. Namun eta ieu we bakat tingku agung ka cinta sareng ka deudeuh akang ka saliran neneng. Itu sakedik kitu aya maksud awon. Panjalmi mah diwajibkeun kanggo ikhtiar gaduh tarekah lares deui neneng. Si komod malik tumanya kawas nu hayang dinyakeun. Laras kitu pisan Kang, sakedik abdi mah teu ngalepatkeun ka akang. Kalares sandi pun bapa kalipun biang kalintang sadepeunana kana ati sapi. Janten ku ayana Kang komod masihan eta ati sapi estu kaleresan pisan. Aduh, parantos dia muteun ti heulan ti anggalna atuh neng. Yen saja binati priyogi Kang Walanong teh supados sudah mubadir kitu. Panu pami mama haji sareng ibu haji teh sadepeun mah panginten moal katuang atuh neneng. Paroman si komod estu marahmai. Harita teh marengan haten nu pohara bungahna. Manehna geus yakin eta ati sapi tangtu geus dituang ku mama haji jeung bu haji. Manehna tangtu bakal bisa sagancang-gancangna kawin ka nyaona. Para mitra sadaya, harita si komod tuluy nanya. Oh, janten mama haji kali ibu haji bingaheun neneng. Karena bingaheun makang namun ngadak-ngadak paroman nyaona jadi alum kawas ngemuka bingung. Si komod mencerong sekeutna keur ka nyaona hatena pinuh ku kaheran. Nempo parobahan na budina nyaona gancang manehna tumanya. Namun kumaha neneng? Namun kunaon? Nyaona tacan ngomong deui naon-naon manehna anggur tungkul ngeluh. Kawas bueuk meunang mabuk dina juru panon ka tembong. Cimata ngagarendang herang. Namun naon nyai lah. Namun sakedik pangintennya ieu naon teh atina pangintennya. Ieu salah sanes waktos ku akang bersih tamihan deui. Pami kinten baris katampi mah iraha-iraha ku Kang komod baris dipasihan deui langsung seueur. Sanes kitu Kang margi upami ningali gunukana mah kaing kamari ge seueur warga atuh sakitu ge mung rege nyaona ngomongna eureun gancang si komod tumanya. Rupina peda henteu sareng dagingna mitanya. Maksudnya mung teu sareng dagingna panginten maksudna nenengnya. Si komod nyoba-nyoba dagu. Sugan eta maksudna bari henteu ngadaguan nyaona nyarita gancang si komod teruskeun deui. Heuh mah biar. Hapunten we eta can dikintun sareng dagingna teh namung ulah salempang neneng enjing pagetok ku akang. Pokona mah tangtos baris dipasihan. Bila daging sapi moal sabaraha pangaosna neneng. Malihan wilih palai sareng buluna ge lah. Tanapi sareng sampeanana cokorna maksudnya. Tangtos ku akang dilaksanakeun. Baris dicumponan ku omo pamitos kantenan aranjeunna nyanyaheun mah. Deudeuh mah ka akang. Akang moal asa-asa kanggo masihan naon bae ge nuluyu sareng kapalai anjeunna. Pokona mah sip lah neneng moal kuciwa lah. Moal hadeuh pokona mah. Neneng kagungan milih caroge kaya ka Kang komod mah kitu. Si komod para mitra harita nyarita atuh nyaona nyusutan cipanon nu tuluy merbei pok manehna ngomong dumareuda. Kang komod tanya sareng perhatosan ti akang boh ka abdi boh ka mama sareng ibu. Kalintang pisan ditampin aku abdi namun teu kinten hanya kalanakan. Abdi teu kinten ngaraos sedih peurihna nalangsa poharana. Meni hayang cerit jeritan, hayang cerit maratan langit ngoceat maratan jagat. Malih wangi tadi abdi teu saresa kerjep-kerjep acan Kang balas ngemutan nasib diri. Kadar awak nu kerasa ku abdi. Peterasaan teh asane teh semplek nicak semplak. Sanes bobodohan. Bet aya-aya we gogoda teh Kang. Aya halangan Kang. Nalangsa tugeunah tungara nyeri hati abdi teh Kang. Kada sabar atuh sareng tawakal neneng lah. Jamaah kue jalmi hirup mah menakan ketunggaraan mah menak coba mah. Pan alam dunya teh tempat nyoba pikiran orang. Nah nya kuat dicoba tapi henteu. Lain ge hirup atuh neneng pomo urang palai senang wungkul mah. Namun sanos kitu akang tetep ngaros penasaran. Hari kitu pangna neneng sawengi jeput teu kulem teh. Nah aya naon janten bahan emutan neneng teh atuh.
Nah si Ibro kamari nyarita teh sopan tetapi si Ibro kalakuan nepi ka sabeuleun atapi kumaha mangga saurkeun ulah bade asa-asa neneng. Kang ayeuna abdi ka dieu henteu babartos ka sasaha. Pokna di Nyi Onah nyarita nerangkeun manehna ini teu bebeja ka indung bapa si Komod ngagebeg. Tuh harus ka sasaha. Nuhun abdi teh rerencepan paangkat ka dieu teh Kang. Nyi Onah ungeuk. Tuang Rama, tuang Ibu serang Teoni alajak itu di situ nuju teu araya nuju dibuat tapi Teoni amengan karena rencanganana dirancang mulu karena nuju teu araya nya terasa abdi teh ka dieu mios nepangan akang lagi dilami-lami abdi teu kiat nyedem ieu kaayaan makin lami makin tamina langsa keur abdi na Kang Komod. Kang Komod engal tulungan abdi Kang abdi teu kinten ngaranna sangka nasib ni matak tu genah teuing. Nyi Onah sumegeruk cerik bangun pohara kanya nyerianana. Si Komod lain deui ngagebegna ngarasa reuwas ku ayana Nyi Onah. Nepungan ka manehna bari dina kaayaan imahna eueuh sasaha. Aduh ari neneng. Kumaha tuh teh? Kunaon angkat ka dieu teh wartos ka sepuh atuh. Kunaon nepangan ka akang meni kaayaan daya sasaha di dituna. Kumaha kieu pami tami benu ka akang pas sepuh-sepuh neneng. Udah panginten moal dibidian pami abdi mios wawartos heula makan. Namung neneng kita gada tuang Rama kali tuang Ibu ge baris benu pami sarumping teh heug neneng teu aya. Biasa janten malihan mah aranjeunna ge baris mondrog ka dieu. Engke neneng baris diseusulan di benuan ku Mama Haji kali Ibu Haji. Mending keneh kitu we sareng tibatan abdi teu tiasa tepang sareng akang. Margi abdi teu kiat nyedem ieu kaayaan. Asa dosa abdi teh Kang mangkani akang sakitunya ahna sakitu bela sareng deudeuhna ka diri abdi. Bagja ieu mah abdi teh tos tiasa tepang lawung sareng nujanten panutan sareng Kang Komod nujanten panyirikan abdi siang kalayan wengi. Nyaeta mah teu langkung neneng atuh margi nya neneng nu ieu nu kagungan hak bade ku kumaha oge akang mah teu kinten bingana sareng bajana ku ayana disumpingan ku neneng siang wengi nu dipialing ku akang teh neneng teh kitu. Namun tetep akang hoyong terang karena pamaksada neneng sareng hoyong terang we kana naon janten bang baru salira neneng teh mangga saurkeun terus terang ka akang ulah nu didingding clear di sinang siloka pokona mah blak-blakan carioskeun ka akang. Nah kagungan masalah naon neneng teh ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Harita Nyi Onah para mitra nyarita deui. Bingung abdi teh Kang, bingung kanggo nyangemkeunana. Alah langkung saya belak-belakan we atuh batan di sidem neneng lah. Mangga saurkeun ka akang ngarasa galupina janten beres roes. Aduh mitras dikukut jroning kalbu di sidem bari dina badan. Mun dina mana engke mata kereksa keur kana salira neneng. Neneng janten pegang rengkebong kumaha peugi salira neneng teu damang. Makana panutan Kang Komod teh ento 45 mung salira neneng nyalira. Kinten-kinten akang baris benu atanapi moal pami abdi teras nerangkeun hiji kajantenan nu tumiba ka diri abdi. Ai neneng moal atuh neneng akang mah tara benu atuh komo benu mah teu benu atuh kitu nya pamingke mah tangtos me urang renengan akang ngomong benu neneng. Mana kacilakaan abdi teh Kang Komod. Cilaka kumaha neneng? Hati sapi nu ti akang teh tekantos ka tuang ku mama sareng ku ibu Kang. Kutan? Nah neneng mah kitu dituang segala. Kumaha sareng ku Ibu Haji? Nah arimeun atapi dipiceun. Tapi kumaha neneng? Si Komod lain deh hanyeluna beungeut na ngadak-ngadak pias. Teu dipiceun sanes alimeun oge. Ku abdi teu disumputkeun bugu abdi poharana langsana Kang. Nasib. Ih ari atos. Kunaon atuh make teu dituang ku Mama Haji sareng Ibu Haji? Kunaon nyai? Kunaon geulis? Nah aranjeunna benu pedah eta ati sapi anu kawitna ti akang. Si Komod mencerong seukeutna keur ka Nyi Onah. Sanes kitu da mama sareng ibu mah teu uningangeun eta ati sapi kawitna ti akang. Ari atos kunaon atuh neneng? Di paling ucing Kang. Aduh. Hah?
di paling ucing ngakepeglir di bentar gelap si komod harita para mitra lir di bentar gelap tengah poe ereng-erengan keur diri si komod harita aduh jantan ati sapi tadi akan ucing neng temanya ona pohara lalaunanana bari ngeluk tungku si panon terus merubut nepi ka beungeut na basih ku cimat oh teu sangka ting sakadang nasib mana pohara beratna pohara matak tugan haker diri aing ayeuna duh kumaha tu akang teh nyai sageruk ceurik tungtung na masih komod ge kawas budak leutik hapunten abdi kang rumaos abdi talobe teu nyesa sakedik-kedik acan sadayana saep dihakan ucing tatangga kan aduh tetela kayak kieu mah kang nene teh semplek mincak semplak atuh neneng kitu gagal total hancur berkeping-keping tetela nasib akang komod salilana dirobeda ku cocoba sareng dodoja nu pohara pahitna pohara peuheurna pohara matak nyeri kana ati sanubari matak ngalangsa kana jajantung padahal eta ati sapi teh meunang ngajampean akang bakat tingku ageung ka cinta sareng kadeureuh ti akang kanggo salira neneng bakat tingku cinta sanes maksad awon tapi na kaayaan gagal sareng gagal bae duh nasib iraha atuh batur siga urang iraha urang siga batur pohara kanya nyerianana keur diri si komod bangsa ayeuna lantaran tarekah manehna gagal jeung gagal bae gara-gara ati sapi nu diharapkeun bisa katuang ku sepuhna nyaona kanyataanna mah kalah cenah dihakan ucing hapunten abdi kang rumaos abdi lepat kang caya kedang dilepatkeun atuh neneng pali dina teh nu lepat mah nyai terkayaan akang we bongan akang jadi jalma sangsara aduh bongan akang turunan jalma teh kabogaan ning kaduhung jadi turunan jalma miskin termiskin di dunia dan mun akang jadi jalma beunghar segala aya segala boga mama haji teh kali ibu haji do nampi we kana panglamar akang ka neneng teh coba pemi akang boga mobil anu mentereng imah si gerong tangtu jual giribil crom giribil kumaha haji diangkat jadi minantu tersayang hari ayeuna pohara sialna akang pohara peulihna hanya kali waktuna keburu beak